aja deh. Tapi nanti bilangin sama mama ya. Kakak mau ada urusan dulu. Woi, Duh, ngapain lo di sini? terusin. Nyanangin ah, ngopi. Boleh. Kemana? Kurang ke tempat biasa. Pada gawe dieureunkeun, teu boga. Yang ngudu deh. Aduh. Tah, kebenaran anu ngarokok ya. Ngarokok yang teu boga duit. Masih main ah. Kang, gering caliknya. Kang, nyunkeun rokok. Songong nama geus mahi goblok. Maksudna kumaha, Kang? Kang, urang kerayang dengan pagawean euy. Si jol-jol dengan pegawai ka aing. Emang si orang mana gitu? Asa karek nempo aing. Orang sebenarnya perantauan sih, Kang. Cuman pagawean orang sedeureunkeun, orang pusing ayeuna. Aya pegawaian mah. Tapi butuh kawani gede. Ayo siap, Kang. Urang mah naon lagi di jalanan ayo. Yang geus si suka namprokan aing di pasar. Pokoknya bicara tempat yang pegawaian. Nya, siap. Aduh, gue malas banget nih pulang ke rumah. Kenapa sih? Ya lagi malas aja. Oke, udah nyampe. Lo mau mampir dulu nggak? Ah, jika nama moal ah. Yakin lo nggak mau mampir dulu? Duh, moal jika na lo bawa urusan euy. Yang geus urang teh nya. Oke, bye. Thank you. Yuk. Kakak, kamu baru pulang? Mama nyariin tuh. Di mana mama? Ada tuh di dalam. Assalamualaikum. Hai ma. Bagus ya, kamu baru pulang. Dari mana aja sih? Enggak ma, tadi ada pelajaran tambahan. Emang ada apa sih ma? Kamu bilang ada tugas tambahan. Kamu tahu nggak? Tadi siang ada yang datang ke sini dosen kamu. Katanya absen kamu bolong-bolong. Tugas tambahan seperti apa? Beneran ma, aku kan ada tugas tambahan. Jadi besok udah harus selesai. Kalau memang benar kamu ada tugas tambahan, terus apa artinya tadi dosen datang ke sini mau absen kamu tuh bolong-bolong? Sebenarnya kamu tuh mau kuliah, apa mau main-mainin mama? Maksud mama dosen yang agak bulat, rambutnya agak sepi, sama yang kacamatanya gede banget gitu ya? Nah, itu beneran itu dosen kamu? Oh itu dosen wasa. Udah mah, itu dosen yang rese. Wasa banget tuh di kampus, jadi mama gak usah percaya deh. Mama tau gak sih, dia tuh suka gede-gedein Pani. Dia tuh emang kayak gitu orangnya mah.
Mah, gak usah ceritain terus, capek. Mani capek mah, mau mandi dulu ya. Ya udah, sekarang memang kamu harus mandi dulu biar bersih, tapi alangkah baiknya pesan mama sih cuma yang penting kamu hati-hati aja ya. Mama percaya kok sama anak-anak mama ya. Jangan kecewain mama ya sayang ya. Oke, thank you. Bye. John, si bos kira tugas naon sih? Ngomong nasi ayam misi. John, hari barudak kayaknya di mana? Justru aing ge keur neangan eueuh pemasukan pisan poe ieu. Hai bro. Hai. Nyantai banget sih kalian. Si BG mana? Kok nggak kelihatan? Dia lagi ada misi. Tumben kar katempo. Biasalah, banyak tugas di kampus. Pantesan tadi nggak ada di kelas. Iya orang gue bangun jam 7:30. Van, tumben tuh bareng si Raka. Tadi sebelum kesini bareng sama dia. Terus HP lu ditahan nggak? John, gue balik dulu ya. Nanti kalau ada si BG, tolong bilangin gue nanyain dia. Oke. Bye. HP gue ditahan anjir sampai jam terakhir. Pek balik moal. Beteng aing geus demo ya. Lapar ya. Ayo balik yuk. Ayo. Dong, Aisyah main game wae, emang lu pagawean deh? Ya aku mah dia tuh Kang udah emang geus kieu sih pagawean eueuh tuh udah geus main game we lah enak mah. Apa euy, ajak-ajak. Main. Ayo. Dong. Masa depan maju atuh dong ya eta tadi hareup eta hiji deui Santai tuh lek. Mundur lek. anjing pae aing bener-bener woi si mun baru tuh pagawean suka datang ka aing ya. Assalamualaikum. Teh. Salam. Rara. Kalabet. Cari, Iya teh skincare anu kamari teh aya keneh teh. loba lah 2 kontainer. Coba deh, 2 kontainer. Emang rek pake ngaruh. Ya bisa lah, ngaruh banget. Nyanggeus teh, sapaket weh. Siap. Aksanya. Nyanak heula. Iya kan? Paket. Saha teh? Cisna nu tadi ditransfernya teh. Oke. Neng, Iya, ada apa? ini tadi jatuh. Oh, iya makasih. Neng. Iya, ada apa lagi? Enggak, perasaan. Bentar, Neng. Pernah ketemu tapi di mana ya? Masa sih, A? Oh iya, adanya Pani ya? Kok tahu sih, A? Emang kenal sama Kak Pani? Ya kenal lah, itu kan besti AA. Oh, temennya Kak Pani. Ya udah, A, kapan-kapan main ya. Mari, A.
pasar ya. Kemana si BG? Kena urusan kene, ngomong sama mereka dia dah. Geus kieu we. Ayeuna bejakeun ka bos sia. Aing boga tawaran halus. Oke, siap kan? Bos, tadi orang ngamprokan Kang Baron. Manehna boga tawaran halus. Soalnya Ngomong nama wilayah, Bos. kayak ku aing sampeurkeun. Nya tuh, Bos. Siap. Aing boga wilayah anyar. Sia tertarik moal. Daerah mana gitu, Kang? Terminal. Soalnya aing geus mung nyekel. Sok puasai we ku barudak sia. Oke, Kang. Nuhun. Oke, diatur ku uing ya, budakna. Yuk, Kang ya. Deula. Kumaha barudak? Aman barudak mah, Kang. Terus ya naon telepon aing penting. Penting itu penting sih, Kang. Cuma Kang Baron nawaran wilayah anyar. Kira-kira mun cak Kang kumaha halusna? Wilayah nu di mana? Ada ngomong nama daerah terminal. Geus kieu we ayeuna mah. Sia neangan budak, terus akhirnya bisa dipercaya. Nu penting mah nu di pasar ulah nepikeun ka kaganggu. Siap, Kang. Sibuk naon sih Him? Biasa donat kene tapi ayeuna mameujeuna sesepina euy ripu aing. Kaharti emang usaha donat. Justru teu cukup sabab we ge aing ngan rugi jeung rugi ayeuna teh. Sedangkan kudu ngabiayaan adik aing kuliah ayeuna teh. Atuh kusi digawean wae teh kaharti mah. Puguh aing teh ayeuna teh neangan pagawean nu sejen. Kebeneran enak teh aing ayeuna kanjak sia Kang Robet. Soalnya bisnis alus. Geus aya nama milih jeung aing ditu. Ayo, Kang. Kang, ieu budak teh. Oh iya, budakna. Geus sia narangtung lah diuk. Nuhun, Kang. Lamun sakirana sia boga tanaga, cekel terminal ku sia. Si BG mawa sia, berarti si BG percaya ka sia. Jeung aing menta jagaan terminal ulah nepikeun kalau bacopet supaya nu numpak mobil ngarasa nyaman. Jeung aing menta deui ulah nepikeun ka aya narkoba nu asup ka lingkungan terminal nu dicekel ku sia. Titik. Nuhun, siap, Kang. Sia geura marangkat. Aing rek salat asar heula. Ieu kabeh wilayah Kang Baron. Tah enak wae serahkeun kabeh ka sia. Pona aing pasrahkeun kan ya. Tanpa aya mandat ti Kang Robet kan. Kabeh urusan dia jadi tanggung jawab sia enak mah. Aing heula.
jurusan Surabaya dia bisa naik tuh. Dia nanya buat kira-kira emang ayeuna cing di mana emang? Pusing lah. Kurang yang mangkat nu jauh teh. Rumah gawe dipecat, jangan pagawean hese ayeuna teh kan. Bingung kudu ka mana ayeuna. Emang sia gawe naon? Tukang dosen, Kang. Kurang dipecat jadi tukang dosen ge. Sia butuh pegawaian. Ya heuh Kang, ari keur kieu mah kumaha we atuh. Kena naon haram oge lah. Yang penting enak. Kira-kira sia sanggup teu tanggung jawab penuh di dieu? Set, Kang. Soal pegawaian mah saya mah insya Allah konsisten, istiqomah dan pekerja keras. Ya guys, mulai isukan sia gawe di dieu. Dan kau yang bekerjaan pegawaian. Wah, bener Kang. Nuhun lamun gitu mah orang jadi boga pegawaian deui, teu nganggur deui. Siap-siap lah Kang orangnya.